Ari mana rek ngilu jeung emak. Ilu. Iya mau atas tuh. Kos nu beunghar wae mama watas atuh. Iya gimana mau atas? Ida naonan atuh eta naonan ku gede atuh. Leutik-leutik. Iya gede. Kemari pantos di operasi plastik teh ya. Operasi plastik. Jadi kabeulem leeh meureunnan ari maneh. Wali gede tuh. Ya gedenya. Ih, mau gede-gede teuing aing pintu gede tuh. Ima gede. Atuh ari maneh dinaoskeun keur sakola emang. Teu dinanaonkeun. Budak lalaki osok nanaonan. Kana naonan da? Anak aing gelis-gelis jadi pucungul kitu. Bisul meureun maneh mah. Teu ayu jadi mau ke pasar. Aja dia ayu tapi era moal aing boga budak leutik tapi susuna badak. Kajeng itu. Gede. Udah diceklan wae pamali itu, loba nu nempo. Ayo atuh ke pasar ah. Hayu atuh. Oh, shopping ieu ge duitna ieu. Masa buka duit wae ah. Ayo atuh ieu ge. Main tadi aing 50 juta ieu teh. 50 buta meureun bapak siap buta tuh. Ayo mangkat. Bisa tinggalin. Ini anggur. Mana? Beli anggur. Ada si rek naonan beli anggur. Sulagan. Aduh, kena copot. Naon? Lompang sorangan atuh ah. Aing mah di jalan di tangdan. Tuh aing boga parawan leutik meureut. Ieu. Kudu. Aing mana? Itutnya. Ih, mah oge. Eta maneh? Mah mangkat ah. Hitut meureun. Sapan hitut ih. Aing ngapur ka panggil barudak we. Era aing boga budak kos kieu. Barudak saha? Barudak kae ece-ece. Oh. Teguna naon ieu anak aing mah. Aing mana rek kamarana? Rek ka pasar. Rek naon? Hah? Rek naon? Rek neangan eta we neangan. Ngapain ieu? Balanja bulanan teu. Eta karunya budak pada disiksa kitu. Hinteu ibu budak mah eta wae nanti. Coba buka hala, buka hala. Kedeung. Eulu aing maneh. Sabu ka cengcelengan Semar di mana ya? Cengcelengan Semar. Udah mirip aing maneh. Iya, cengcelengan handap. Leutik ieu parteun duit tak. Aing maneh ieu susunan dikunaon kun badag ieu. Teh nyaho karunya budak aing. Astagfirullahaladzim kedeung. Ai eta harta mana? Rek ka mangga ieu pengajian. Mana Alin pakai tiung. Anakna astagfirullahaladzim. Maneh mah tarik baliknya. Balik di mana coba eta maneh? Tepeti mana? Ulin. Tas mangkalnya di Cigebangnya. Teu ieu eta. Bohong. Harta mana? Arek pangaos anta tadi teh maneh. Kira aku eta mau HP. Nah aja namanya video call atuh jeung sake. Aing sih mah ngilu ngerakeun. Atuh ai hayang ilu. Wah ngilu wae atuh. Tebuk hebos bebeledugan apa? Boga teh eta duit. Lain. Mana teh eta buuk kieu susu gede. Mangkal di Cigebangnya. Aduh, lain. Buuk jadi kitu loba hinisan di kebon awi nya ngampara maneh. Teh ieu. Sia teh rek nyarece anak aing. Ya, dengekeun boga anak mah pagahan, geus mana make tiung ulah sing kos kieu. Heeh, pan meureun can waktuna meureun. Ayeuna budak teh leutik keneh. Leutik keneh susu meni gede kitu cicing heula. Cicing ieu. Aduh. Ulah ngadeuketan wae era aing. Cicing foto heula. Aing keur laporan lah si Mimin. Buru, Foto-foto. Anjing kanyawan Pak RT. bro, mun jalan mun. Ulah. Buru. Cek. Ieu geus segi salak. Jam kedua sih salah. Gas dilaporkan. Otak dididik boga budak teh. Kudu bener. Mangkat turun mangkat ih. Kejar geus mangkat, geus mangkat. Ayo mangkat. Arek ka mana maneh teh? Ada ke pasar. Aku udah pangaosan ka ditu ka masjid. Kira terus balik ke pasar. Ganti aku kerudung. Heeh. Ieu urang seksi susu. Arek mari heula. Kadi itu dah. Kadi itu. Geus edo hajin teuing. Itu jangan. Nolongnya letik-letik teh. Eta si Narsi keur nyiramna, nyiram naon sih nya? Nyobo balik itu tinggal. Anu kos balitu. Kayak bos geluduk. Suk-sukuna taruh rombe. Ada orang pending. Boal lagi gede. Harideung coba deh. Si
Si Narsi mah boga anak teh diurus. Tunjungnya mana mah gitu. Tulang kakolot ge manehna Bener eta doh. pohara pokona mah. Ya. Ay ka mana ceu maneh teh? Tegeuna awak urang. Rek berobat. Ada ulah deket-deket. Panas ceu. Jauhan. Tak gitu. Teh ieu urang eueuh. Panas hate. Panas hate kunaon? Tuh ditinggalkan musik asih. Ditinggalkeun. Lain ngomong ngajang-jang main ada ke pasar cenah orang deket teh lauk. Saha tadi? Benar sih. Narsi. Ditinggalkan orang teh imah. Sinar sih. Anakna teh sinar sih teh beda jauh. Tadi kapanggih jeung urang Ih, di Ceu. jalan. Anakna edan banget sih, Ceu. Dan kumaha gelo. Edan banget. Ya, Gelo. anakna handap, jawig, pokoknya celengan bagong. Susuna mah di badan. Ai bool tepos. Anu harita pasar jeung anak urang. Ah, eta heueuh. Susuna jadi badak, Ceu. Ulok geus gede apaan ka kamari. Serius, Ceu. Gede banget susuna. Ya, Cek. Sinar mah rapi, pakai gamis, pakai kerudung. Masih sarong meureun kitu. Tah teh beda jauh kitu. Mau atas nu leutik. Edas. Bajuna tipis. Edas. Susuna menonjol. Edas. Bongna naon coba? Edas. Keriting. Jadi cabul apa Keriting eta juga budak. gelo. Karena lusut kitu. Enak ka mana? Apa sih namanya teh? Itu orang rek ka pasar ya dek nyusul. Curiga apa sama si Narsi arek merekeun anakna ka eta dah. Dijual ka om gitu. Dijual ke om. Leutik keneh. Berarti ge susuna gagayot. Pantaran si neneng meureun. Atuh karunya meureun dibikin ka om mah budak keneh. Taruna karek 12 tahun. Siapa masuk ka gosip? Kena pasar, kena undang-undang kayak mun kanyawan mah. Ya eta ulah teh kene susuna geus gede emang kumaha ayo. Coba aing dek. Emang kata kamu. Kabelah itu tadi. Misalnya aing dek ka pasar, beli lauk, sangka aing sagala hayang dari jeung lauk atuh. Susah kalian. Sugan ge kapanggih. Ilo kapan dak moal. Ya kapan hendak lah. Mawa HP teh mana, Ceu? Mawa. Tah tinggal handphone kontak. Cenah teh bagian HP sinar sih mau ku anakna ah. Atuh telepon-telepon ke sini sih atuh. Ilok anjing sama budakna teh. Tapi geus dilacan. Can Urang ieu teh isuk mingguan di mana? Budakna teh loba duit, didinya kasuhan ke mere geura. Coba urang kitu. Asal di. Teh sarung mana? Ada meureun. Aing percuma ka pasar ge kadon diusir sapam aing mah gara-gara mau sia tuh aing dipajar teh mau jelema gelo Kayu ka empes ke isukan. kayak sekarangnya ka empers Nyaho. yo isukan mulai ngilu aing diusir sapam tuh Ayo tulah orang balik. pajotan aing mau jelema burung jadi anak aing teh geulis sebut jelema burung atuh Pakai dari matiung. kan kirek melitiung ai ulaheun tuh sapamna ulaheun asup Oh, ayo sapam. sih ganti pakaian kos kieu tuh segala lede Kali kalender duit sapamna. loba duit wae ari Iya sia iya deh kabar. duit naon sama duduitan Gede iya ya. duduitan semua Tuh. mana kosong tuh tuh Iya aya. Terus ngarerejo can sih. Ceu-ceu. Encan pugu. Pancan diolahkan ieu nu tadi di pasar gitu. Cuma meuli engkol doang. Geus jeung kapang kitu. Kurang neangan putar Padahal emang jaraknya teu jauh ieu pan, tibang beda 1 kilo. naon. Perjalananana sinar si Bagesti ditu bener di tukanganana. Ya ada orang di tukang sayur. Oh. Nasi balik mau daging sapi cenah. Jadi terus bukan sabaraha teh ngemu. Terserah. Beki ka dieu teh beki ripuh sagala-gala ekonomi kumaha ieu teh. Kamari geus normal-normal atuh aya. Oh, Aya deui nya. berarti eta teh tidak bersyukur dengan normal eta teh. Teu naruh kita pakai masker, kita pakai masker. Anu hajatan nu dirty gitu. Astagfirullah. Ganti gorila. Ih, padu wae gorila. Kapau. Oh, kapaur. Gorila aing maneh. Anak gorila nya. aduh wae aing hidungna meureun Pati gorila eta. Anak cek kujore amat. aduh wae jore Cek aing mun kok cek celengan bagong. Cecerengan bagung ona menikos anak kuik-kuik. Di kereman ku pentet. Kuik. Tusuk konden lagi ku Dah. anak aing gelis Buah gelis ya mah Iya. ah golis-golis aja. Tinggal Ceu. Kelek lah kita angkat kira lo badakian teh ka urus budak teh ih patu ih. Allahu Akbar. Ada yang ngarampa Ceu ih. Joroknya. Oh kambuan bau teh. Lain eta anak sia. Baunya. Ente. Anak sia tumor. Tumor ya Allah. yo Heeh. kamari pan tos biasanya kamarinya Sangat. jalan-jalan di luar negerinya orang mah Ya, ada mana tumor? Ente.
Tekunan gandek itu. Cek sempok kan mana marapi anak-anak kos itu dijual ke om eta kamari dijual ke om. ngomong teh. Mana mah kalau teh tidak berguna. Segala ke pasar, saya teh isuk-isuk aing ngebel ngajakan ke pasar. Mana nak? Tapi ditinggalkeun. Padahal teu boga duit bisa ke pasarnya. Saha aing teh beli emasnya. Urang rek nanya ka. Aduh tiba ti anak Ya duit dari Mana geus gawe can? Can. Loba duit nang can gawe. Tong salah anak aing mah. Dong tadi ngomong loba duit Sok mah. diajak jalan-jalan tar aku lalaki. Tara. Para atuh da leutik kene. Om. Tara. Tar kaliwat. Iya. Ngaku mana duit di mana? Di mana tuh? Eta saya beli emas duit di mana? Emas emang harganya 1.200, ha? Salaman penting sok mangkalnya. Itu. Mangka aja di Cigebang. Masih bening Cigebang main di jembatan Wika. Oh, paingan. Aduh, emang kata. Paingan bukan di kokot gitu. Era atuh. Mana ulah ngararece, turun. Tong ngalarece kenyataan nanti. Teh celengan ulah kitu. Ya pisan mana mah titik teh. Didik Saya boga anak teh didik. Dasar celengan semar. Teh panan si teh. Ngan dijual ka om dijual ka om we. Dia teh leutik kene. Kalau nurutin Mas ya. Nyaolah. Susu Tinggi segede deh. kelong. Bibir dilipenan. Ih geus Jawa dandan atuh anak aing mah. Alis di hidungan, ari bong hidung. Oh, nyata nyemu. Geus di mana? Jika hampas tahu ge. Banget. Masih bening apa sah? Banget mendegeuneuk oko supan jantung jauh. Hampas kecap beureun. Aneh mah patahna mana teh anak tadi. Yo, Cuk. Anak Ka dieu lah. Naon ah? Aing sebenarnya mah hayang micen eta ka budak teh ararijin. Aing teh sebenarnya apa tadi ka Tuh, pasar ge. ya, dengekeun. Ararijin boga anak kos maneh teh cenah ieu. Ilmu maneh soranganna. Mana ge hari jin apalagi urang. Heeh. Sinar sih hidungna lumayan mancung, awakna bodas. Alis si buruk punya anak apa kieu? Deukeun heula cicing heula na ieu. Mangkat. Ieu Cuk. Lain pada naon nya urang can ngejo-ngejo acan. Kan ngejo acan. Lamun rek ngobrol mah jeung urang mah nya sak dedean doang urang. Gus. Iya. Lu kan makan itu ah. Orang balik. Itu dulu. Ulah mangkat ieu mah cicing na ieu. Saya teh jadi budak sok lengkelun ngerteuy ti kesel we batur. Ayo, mimin. Ngomongan tadi ka aing ah. Saya teh budak leutik kudu sotan. Bantuan. Iya bantuan. Bisa mah geuleuhan moal ka bantuan ieu. Atuh. Hayangan micen. Heeh. Hai urang piceun. Cing mana nya? Ayo urang balada. Urang ayo. Urang deui. Kong pikeun. Kagawil. Oh. 2 Puas saya teh. Papus ya. Tah itu tah. Aduh, ieu mah ngaletikan di Catso. Aduh. Ampun, anak aing dikumahakeun. Eta nyieun teh capek. Bantuan. Barang Bantuan. penting aing nyieun sia teh meureunaan. Ampun. Buru naik. Ka mana? Balik. Ada sia bikin goreng wae atuh.